Salami salapan sasi ibu teh tiasa tua kirang boboan ayu gak hidup dua seragam sekolah dina waktos ia disakseni ku sadaya anu sami-sami hati hidup mah bajan tiasa gumelar ke alam dunia padahal upami ku urang ka emot atau nepi katinggal seueur pisan ibu anu nelasan pati ku ayana proses persalinan tinantos ia bakal kaalaman kuning gelis sabadana rumah tanggi kenging turunan aya proses persalinan seperti anu kaalaman ku ibu hidup tetep raraina dikawit dilahirkan di eyong-eyong di inangan flashback dari memori hidup salami ieu pernah bohong pernah ngabayangkeun kana panitahna bahkan ibu hidup kantos ngagrebkeun cisoca ku ayana kajengkelan hidup dua waktu ayana di payanan hidup aya sosok aya paripaos ratu tanpa mahkota tapi di telapaknya ada surga dedesan ku hidup duaan rongkel panghapunten kali restuna bagi maha terus salami salapan seasih hidup ngakandung dugi kakumelan di alam dunia diadik, dileletik, dididik ayeuna aya di payeunan abdi sejana deuris nyuhungkeun doa kali restu ka mama margi aya paripaos Allah moal tiasa ngahapunten ka hambana saupami salamina aya dosa perdosa antawis putra kali rama di payunan hidup bager aya sosok janten ibu tiasa dikadalkeun ku nyalira ka mama hiji tawis pangapunten kalian doa restu kanu janten sepuh sabudayana kalepatan nyuhunkeun pidoana abdi baris jengkang jangan majanten garua doa kalina istiqomah kan utamu diutos aing diutos aing cepil salam saca cepil alim budi hidup dina masalah cuaca alim dengan hidup dina masalah mama yakin hidup bisa Allah rumah tangga budi kajari kacelat nasi coca ngagambarkeun kebajian dua insan anu silih bubarkan kewajiban daya dosa perdosa antawis putra kali ibu daya dosa perdosa antawi murang kali kasepuhna
Mga tepangan ibu mertua bagian neng kapan ini di payunan hidup ayah kegentos nu janten sepuh seepkeun suhunkeun doa kalian pangapuntenna mudah-mudahan pangapunten kali doa restu langsung dicatat ku malaikat antawis hidup doa daya dosa perdosa antawis sepuh mana tarantos lagi ngadeg deui ibu ngalih gentos ku apa ibu gentos ku apa punten bapak paling itu payunan si A oh si A paling dia mah tapi kita bagir sekedar neng bagir tiasa tati sekedar gitu. Bagir payunan hidup teh aya paripaos pahlawan anu jenangtos ageng pisan jasana kanggo kehidupan hidup aya paripaos deui bapak teh tanggal derajat di mana hidup bisa seperti kieu teh 1000% hasil kerja keras janten sepuh sakali di payunan hidup anu parantos ngatik ngadidik hidup dugi ka saageng sapertos kieu sakadap di hidup bakal jengkar nyandak nu janten garua ngahayeg dayeuh ngolah rumah tangga nu enggal suhungkeun ku hidup duaan kapayunan sepuh hidup doa kalian restu flashback deui ka pengkar memori hidup emot-emot ku hidup mungkin sering bohong karena jantan Rama bahkan Rama ngantos jengkel oge ku ayeuna perilaku hidup dina hal kabandelanana tah ayeuna anggap dinten panungtungan hidup duaan tiasa sasarangan sareng jantan sepuh kitu deui bager neng geulis sanaos di payunan hidup teh sanes bapak ku anjeun tapi yakin Bapak nu aya di surga baris nyakseni kabagjaan hidup ayeuna doakan ku hidup Bapak di alam pawenangan atanapi alam kalanggengan aya dina rahmat kalih ridona seepkeun ku hidup pangapunten sanaos ngalangkungan wawakil nu janten Rama mudah-mudahan dinten ayeuna disaksian ku seueur jalmi nu aya di dieu malaikat nyatet daya dosa perdosa antawis hidup doaan kali nu janten mangga dehesan bagian buat Bapak teh tanggal derajat anu bisa mukakeun kabajaan hidup dinten ayeuna dinten anu dianti ku hidup momen paling penting maka kedalkan ku hidup langsung suhunkeun atanapi ronghel pangdoa nu janten sepuh kau kalau mangsungan kehidupan hidup duaan maka batin dunia akhirat panas air batu di mana nanya? Panas mula, Ustaz Ihaim eta maksudnya. amin parantos seep dosa perdosa antawis putra kali Ramana ku kecelak nasi soca jadi saksi
kamu kedua mempelai teu aya dosa berdosa kalayan dibukakeun pintu rahmat kali kasalamatan kalumangsungan rumah tanggana anu baris kapayunan mudah-mudahan teu aya halangan kali harungan kacai jadi sadewi kajarat jadi sabu bager gelis di payunan hideung om terang ia salah sawios gegentos nujanten rama uparantos ngantunkeun mangga kedalkeun bilih aya unek-unek salami ieu tiasa diseriuskeun ku nyalira bager mereka tinggal ke urang sadayana anggawi sepuh anu kantos ngayukeun ka kedua mempelai ieu pamudah-mudahan dikawin dinten ayeuna dugi ka jannah dugi ka maot anu misahkeun marantena salamina Allah masihan keberkahan kalian keselamatan amin ya Allah ya rabbal alamin tepangan bager bapak mertua neng tepangan bapak mertua desa semua di payunan hidup teh aya gegentos nu janten sepuh ulah dianggap mitoha tapi anggap bapakku anjeun anu bakal ngajejeran margi aya nama salira geulis tos aya anu nyana teras dipanginten si kasep tos gaduh tanggung jawab anu utami ngadidik ngatik panginten nu janten sepuh mah tos masrahkeun sadayana mudah-mudahan sadayana hajat nu janten keluarga sehingga jantankan bakal cikal kau kalumangsungan kehidupan anu salajengna mangga bagir cari di tempat anu pantos disaeuskeun hatur nuhun Bapak hatur nuhun Pak Besan acara salajengna mangrupikeun acara sawer panganten sumohon sim kuring nyuhunkeun kursi 2 di panitia habis sumohon di panitia